Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Silvani Oktaria Ramadhania dina Warta Sunda. Nu nyajikeun informasi faktual sareng aktual 7 April 2022. Pamirsa, Balai Pamariksaan Obat Sareng Makanan BPOM Bandung ngagerebeg hiji bumi anu dijadikeun tempat distribusi kosmetik sarta oge obat-obatan di wewengkon Sukajadi. Dina razia ieu patugas nyita ribuan kosmetik sareng obat tradisional tanpa izin ti distribusi anu bahaya upami dikonsumsi. Hiji bumi di wewengkon Sukajadi, Kota Bandung digerebeg ku aparat BPOM, nyaring dijadikeun tempat distribusi kosmetik sareng obat-obatan ilegal. Balukarna aya 34 jenis kosmetik sareng obat-obatan tradisional. Rupa-rupa merek dina wadah kotak sareng botol plastik kalawan nilai 1,2 miliar rupiah diamankeun ku aparat. Operasi gugatan eta dimimitian ku laporan ti masyarakat ka kantor BPOM Bandung dina bulan Februari kamari anu curiga kana ieu praktek. Nurutkeun patugas awalna BPOM atos mantau kagiatan bumi eta saloba 2 kali. Sajaba ti ngajual produk tanpa izin edar, pelaku oge ngajual produk lokal anu geus izin edar. Kegiatan di sini dan hasilnya kita temukan beberapa produk obat tradisional kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Tempat ini merupakan tempat distribusi sediaan farmasi tanpa izin edar. Jabati ngarampas barang bukti, patugas oge meriksa nu boga imah. Ti Bandung, Jawa Barat, Silvani Oktaria, Warta Sunda ngalaporkeun. Pamirsa, sakitu wae warta anu simkuring dugikeun dinten ieu. Simkuring Silvani Oktaria Ramadhania parmios undur diri. Wilujeng enjing.